Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing ananda. Kumaha daramang barudak? Alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda nya. Mangga hidup tengetan simak video pembelajaran ieu dari awal sampai akhir ya. Baik Ananda, kita mulai saja ya materi bahasa Sunda hari ini. Kita simak baik-baik ya Ananda, hidup tengetan video ieu di awal dugi ke akhirnya. Naon materi bahasa Sunda poe ieu nuku aya bari dugikeun nyaeta pangajaran tilu nya masih pangajaran tilu. Judulna nyaeta kalimah ngantet lalawanan jeung ragam basa loma jeung basa hormatnya. Nah ieu nu kurang bade dibahas. Hidup perhatikeun nya, perhatoskeun kalimat-kalimatna supados hidup ngartos. Yuk urang mulai. Kalimah ngantet teh naon? Kalimah ngantet teh kan atos. Kalimah pangantet nya beberapa pertemuan sebelumna atos dibahas. Tah kalimah ngantet lalawanan teh nyaeta kalimah anu dua kalimah anu dihubungkeun make kecap panyambung ya. Jadi kalimah ngantet lalawanan teh nyaeta dua kalimah anu dihubungkeun ya make kecap panyambung sangkan jadi hiji. Kecap panyambung nu digunakeunana nyaeta naon nya aya tapi nya jeung sedengkeun padahal jeung sajabana. Tetapi teh bahasa Indonesia na tetapi jeung ya dengan sedangkan sedengkeun teh padahal jeung sajabana. Jadi kalimah ngantet teh kalimah dua kalimah dihijikeun ku urang teh nya disambungkeun jadi hiji pake kata sambung nya. Kata sambungna nyaeta ieu tapi jeung sedengkeun padahal jeung sajabana. Tah kitunya kalimah ngantet teh nganggo kecap panyambung. Tengetan contoh kalimah-kalimah di handap. Tah ieu aya dua kalimah nya. Kalimah kahiji, kalimah kadua nya. Kalimah kahiji kalimah nanaon? Danu henteu miara hayam. Danu tidak memelihara ayam bahasa Indonesianya ya. Miara teh memelihara. Terus kalimah kedua naon? Danu miara japati. Atau kalau bahasa Indonesianya Danu memelihara japati ya, burung merpati. Tah ieu teh dua kalimat dihijikeun ku hidup jadi hiji. Nyata jadi kalimah ngantet lalawan. Ieu kalimah ngantet naon dihijikeunna jadi kieu. Danu henteu miara hayam tapi make tapi miara japati. Kunaon make tapi di dieu? Kan ieu aya dua kalimah ya, aya dua kalimat dihijikeun. Tah make tapi nya Danu tidak memelihara ayam tetapi Danu itu memelihara japati. Jadi dua kalimat disambungkan, disatukan pakai kata sambung tapi ieu. Nah, terus si Danu na kok teu aya nu ieu na di dieu teu aya, dihilangkeun nya. Nah, baca di dieu dina kalimah di luhur kecap Danu dileungitkeun. Karena naon? Sabab aya dua ieu. Nah, sabab ngaran Danu na tos aya dua. Jadi
nu ditulisna kecap miara japati ieu hungkul. Nah, danu henteu miara hayam tapi danu tak kurang efektif lamun danuna aya 2 nya. Jadi danuna dileungitkeun hiji tapi miara japatina ditulis deui pake kecap tapi nya. Tah eta contoh hiji. Ayeuna contoh kaduana. Bapak ngangon domba. Nah, Bapak ngangon domba nya, Bapak ngangon domba. Sedangkan nu kadua Asep keur nguseup di balong. Nguseup itu mancing ya, ngangon itu kayak apa, membawa main kambing ini ya. Bapak ngangon domba jadi ngapingkeun ya, jadi membawa main ya. Bapak ngangon domba itu biasanya ngangon teh adanya di kebun apa, di kebun ya. Nah, Bapak ngangon domba, Asep keur nguseup, kumaha kecapan nyambungna pake naon? Kecapan nyambungna pake sedengkeun. Nah, urang tingali hijikeun aya. Bapak ngangon domba, sedengkeun Asep keur nguseup di balong. Nah, ieu kalimah ngantet lalawana nya. Nah, teu make tapi, beda nya. Ari tapi mah lamun misalkeun 2 kejadian dua kejadian sama tapi berlawanan. Nah, sedangkan mah ieu berbeda kegiatanna ya. Kalau Bapak itu sedang mengangon domba, kalau Asep sedang memancing di balong ya. Nah, dina kalimah di luhur kecap Bapak jeung Asep natong dileungitkeun. Jangan dihapus ininya ya. Sabab aya 2 ngaran subjek atau palaku nu beda nyaeta Bapak jeung Asep. Nah, jadi Bapak jeung Asep ditulis deui dina kalimah ngantetna ya. Bapak ngangon domba, sedengkeun Asep keur nguseup. Ayeuna mun misalkeun Asep dileungitkeun moal enakeun. Bapak ngangon domba, sedengkeun keur nguseup di balong. Saha nu keur nguseup? Nah, kan teu jelas ya. Jadi hidup kudu nulis deui, ditulis deui ngaran Asepna karena berbeda ini namanya Bapak dengan Asep, kecuali Bapak di dieu nya. Nah, gitu. Ieu contoh kalimah ngantet lalawanan nu ngangge kecapan nyambungna nyaeta sedengkeun. Sedengkeun ya. Seueur kecapan nyambung teh kan aya tapi, aya jeung, sedengkeun ya. Nah, ieu materi nu kahiji ngeunaan kalimah ngantet lalawanan. Tayana ka materi nu kadua nya. Nah, materi nu kadua nyaeta ragam basa loma jeung basa hormat. Naon basa loma teh? Naon deui jeung basa hormat teh? Pernah hidup ngadangu basa loma sareng basa hormat? Nah, basa loma teh nyaeta ya, perhatikeun. Basa anu dipake nyarita atau berbicara jeung anu wanoh. Wanoh teh kenal. Ya. Selain anu kenal, basa loma teh bisa dicaritakeun keur ka umuran saumuran jeung urang atau sapantaran ya. Atawa sahandapeun urang atau di bawah usia kita ya. Jadi bahasa loma teh ini bahasa Indonesianya atau istilahnya loma itu bahasa akrab ya, bahasa akrab atau kasar. Nah, jadi bisa 2, bisa akrab, bisa kasar. Nah, bahasa yang diucapkan pada saat berbicara dengan orang yang kita kenal ya, yang hidup terang, yang kalian kenal, bisa seumuran atau usianya di bawah kita ya. Itu jadi hidup pami ngobrol kalau berbicara dengan seumuran, misalnya teman sebangku, teman sekelas, itu bisa menggunakan bahasa loma ya, bisa menggunakan bahasa loma. Nah, sedangkan bahasa hormat
ya. Naon basa hormat teh? Basa hormatnya eta basa anu dipake nyarita teh berbicara jeung saluhureun. Nah, saluhureun atau di atas kita, atau sapantaran atau seumuran, boh anu wanoh nu kenal atau henteu kenal. Ieu bahasa Indonesia. Nah, bahasa hormat itu yaitu bahasa yang diucapkan pada saat berbicara dengan orang dewasa atau di atas umur kita, ya, di atas umur hidup, di atas umur kalian, baik yang kita kenal ataupun tidak. Misalnya ngobrol dengan orang tua harus menggunakan bahasa hormat, ya. Ngobrol dengan kakak kita harus dengan bahasa hormat, tong kasarnya. Apalagi dengan guru, ya, paman, bibi dan lain sebagainya. Jadi di dalam bahasa Sunda itu seueur bahasa nu diucapkan yang dibicarakan dengan orang itu. Ada yang bicaranya dengan sopan lemesnya atau bahasa hormat keur saluhureun, aya oge anu kasar, anu biasanya nu akrabnya eta keur seumuran urang, sepantaran kita, nya. Nah, eta bahasa loma jeung bahasa hormat teh. Tah contohna nya titenan kalimah-kalimah ieu dihandap. Bahasa loma ya contohna, lamun aya di kebun binatang mah pan urang babari rek ngalongok si paseur teh. Ngalongok si paseur teh di artina satonya hewan, nama hewan, ya. Nah, bahasa loma dina kalimat di luhurnya eta naon? Babari, ya. Babari teh bahasa hormatna gampil, makana ieu mah bahasana bisa dipake keur ngobrol jeung babaturan urang dengan teman kita, ya, atau umuran di bawah kita boleh menggunakan bahasa babari. Babari teh hormatna kan gampil. Tah lamun ngobrol jeung saluhureun seumuran bapaknya atau lanceuk guru eta kedah ngangge gampil, harus menggunakan gampilnya. Seueur bahasa loma dalam sehari-hari teh. Tah ayeuna bahasa hormat contohna naon? Si paseur teh urang pasihkeun wae ka kebon binatang. Ieu kalimatna pasihkeun. Nah, naon pasihkeun teh? Bahasa hormat dina kalimat di luhurnya eta pasihkeun. Pasihkeun teh bahasa kasar atau lomananya eta berekeun. Tah, jadi pasihkeun teh bahasa lemes. Bahasa lemes, nya, bahasa kasarna berekeun, kan bisa berekan teu sopan, nya. Ayeuna misalkeun hidup ngobrol jeung indung bapa urang jeung lanceuk atanapi sareng ngobrol ka guru pake bahasa berekeun kan teu enaknya, teu sopan. Jadan hidup kedah nyarios sopan kecuali sareng seumuran hidupnya sareng babaturan eta teu sawios ngangge bahasa loma, nya. Tah contoh nu lainna aya, nah, bahasa loma di dieu aya bahasa hormat, aya bahasa Indonesiana, nya. Kahiji abus teh asup, bahasa loma ieu nu sapopoe, nya, bisa jeung babaturan atau sahandapeun urang. Tah bahasa hormatna lebet, kan lebet, bahasa Indonesianya masuk. Kadua alus teh naon? Bahasa hormatna sae, nya. Bahasa Indonesia bagus. Ayah Henry itu meuni alus pisannya, gambar teh banyak ka guru nyebutna alus kan teu sopan, kedahna naon? Ayah Henry itu meuni sae pisan gambar hasil teman abdi teh, nya. Tah raos aing ngangge sae mah janten kedah ngangge bahasa hormat. Baca bahasa hormatna aos, di aosnya punten di aos baca bukunanya supados ngartos teh. Bahasa Indonesiana baca. Ayeuna boga teh gaduh, bahasa hormatna punya. Nah, mun boga maka hidup babaturan teu naon, tapi kakolot ka saluhureun ka orang tua harus menggunakan bahasa gaduh, ya. Cager teh damangnya sehat, deket caket dekat.
diuk calik linggih atau duduk tadi teh kasarnya gering, aduh gering teh naon teu damang sakit artina. Gerah hudang mana teh geus isuk. Tah lamun indung urang nyebut ka urang sebagai anak hudang teu nanaon, tapi lamun ka lanceuk ka saluhureun tong nyebut hudang tapi nyebatna gerah gugah. Katos jam 8 misalkan tah bangun ya bahasa Indonesia indung teh ibu pun biang tuang ibu bahasa Indonesianya ibu. Nah etanya macem-macem bahasa loma sareng bahasa hormat sareng bahasa Indonesia tah hidup teh kedah meraktekeun bahasa-bahasa ieu teh dibiasakeun ti ayeuna nya walaupun hidup kalian belum paham bahasa Sunda, tapi kita itu apalagi kalau kita berasal dari Jawa Barat ya kita insya Allah tiasa. Tah pancena aya 2 nya nuka hiji prak robah kalimah dianap jadi kalimah ngantet lawanan. Iya aya dina buku paket halaman 48 sareng 50. Aya 5 nya tah hiji 2 3 4 5 nuka hiji geus lilah hayam teh dikukut. Hayam teh can ngendog keneh naon kalimahna sok pake kecap panyambung tapi nya tapi sedangkeun jeung sareng nu lainna pek nya ku hidup pikiran heula dipikir naon nu cocok ieu kecap panyambungna nya. Nomor B sakadang munding sok tutulung sakadang munding gampang dibodo. Nomor C nomor D sareng nomor E pek ditulis di buku tulisnya di buku tulis nu rapi ulah acak-acakan ya. Bade di buku paket teu naon asal rapi asal dipotona nu jelasnya ulah teu nyambung. Misalkan soalna ieu aya 5 nu dipotona ngan 3 tangke ayahna lieur nya pusing mariosna. Tah ieu tugas nu kahiji. Tugas nu kadua nya eta tadi tentang bahasa loma atau bahasa akrab jeung bahasa hormat. Pertanyaanna patarosanana prak jeung kalimah tina kekecapan dihandap nu luyu jeung katangtuan bahasa loma jeung bahasa hormat. Ieu aya dina buku paket halaman 50 sareng 51. Nah sami ya ge aya 5. Nu kahiji A jual kalimahna naon sok bebas. Nu kadua ngical kalimahna naon tak jual jeung ngical teh bahasana beda. Ari jual mah bahasa loma, ari ngical mah bahasa hormat. Tajieun kalimatna bebas anu make kata jual sareng anu make kata ngical. Jual jeung ngical teh sama we artina menjual atau ngical cuman beda kalimatna ieu mah keur saumuran sahandapeun mun ngical mah keur kasaluhureun kitu nya. Nu kadua beuli ngagaleuh nya. Beuli teh kasarna ngagaleuh sopanna lemesna hormatna. Sare nya kulem lah. Kaopat menta mundut menta teh mundut minta ya. Kalima pariksa parios. Tah sok ku hidup dibuat kalimatnya ini ada 5 1 2 3 4 5 nya. Kalimah yang menggunakan bahasa loma apa? Kalimah yang menggunakan bahasa hormat naon. Jadi aya 10 nya. Nah gitu. Jadi nu kahiji tugasna tadi ieu nya dijieun kecap panyambungna ditulis kalimahna. Terus anu kadua ieu dijieun kalimah dinu bahasa hormat sareng bahasa loma. Tah sakitu materi dina dinten ieu nu ku aya didugikeun nyaeta ngeunaan nu kahiji tadi kalimah ngatet lalawanan sareng nu kadua bahasa loma jeung bahasa hormatnya. Mudah-mudahan hidup ngartos seueur manfaatna materi ieu sareng utamina bahasa loma sareng bahasa hormat tiasa dipraktekeun dina kehidupan sehari-harinya. Hatur nuhun.
Mudah-mudahan orang selalu dipasihan kesehatan ku Allah. Mudah-mudahan orang tiasa enggal-enggal belajar tatap mukanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.